Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata Dedemit Duha Sancang. Ieu dongeng prawargi karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka 30. Para mitra anu mulia, saminggu ti sabada Usman hilang. Kaya Nyi Noneng asa jadi robah loba marung kawut hate tibatan ka tukang-tukang. Lamun kitu teh mah ku ayeuna asa beruh breh tingkah laku jeung kaaya nu jadi salaki dina waktu rumah tangga keur prihatin. Bener ku ayeuna mah boga imah pageuh boga pakaya sautak saeutik oge teu dianggap sugema. Ari ladang usaha salaki tina jalan henteu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Buktina nu jadi salaki nepi ka hanteuna tina jalan ganti wujud asal wujud manusia jadi wujud sato. Kaera ku tatangga geus lain caturkeuneun jadi sabibir hiji. Abong kena aya paribasa omongan jalma harus alah batan sora goong. Jol ieu pada nyarebutkeun Usman munyung. Usman jadi bagong jeung sabangsana omongan jelema anu matak ngeri kana ati Nyi Noneng jeung anak-anakna. Aya nu nyebutkeun Usman gara-gara yang jadi jelema beunghar teu kurang ku haliah dunya nepi ka luas munjung muja. Samalah aya ge nu nyebutkeun Usman munyung gara-gara eus parida anu demplon. Atuh teu matak aneh lamun kubasa kitu pikeun Nyi Noneng timbul panas. Malah manehna oge boga timburu palang siang nya nu jadi salaki luas kitu ku jalan gara-gara nu demplon. Memang nya eta ge tujuan Usman mah kitu sakumaha nu geus dicatet dina ati sanubari di mana geus cukup kudunya rek ngawin eus parida kalawan kalaksanakeun kapuasan hate kasih demplon ngan henteu manjang. Ongkohan eus parida sukana ka lalaki teh lain suka sakumaha mistina kasebut pamajikan ka salaki, tapi suka ukur kana harta atawa rezekina. Geus seubeuh akhirna nyepak, jadi payus disebut awewe pangarahan. Kangaranan jelema teu sarua kabeh boh dina kaayaan boh dina itikan. Kitu deui nu mikaresep henteu sakabeh mikaresep sok aya we nu micuana atawa nu caro nu gorengna. Samodel Mahjuin bapa jenatna Cep Abbas. Ngadenge beja Usman maot teh boro-boro kadaek datang teh nemongkeun bela sungkawa kanu jadi kulawargana malah mu puas. Meniti sirikna keprok dumeh ngageremet keneh dina pasal anakna maot disangka ku Usman. Samalah basa-basa ti Bahjuin aya nu nepikeun ka Nyi Noneng nyebutkeun Bahjuin meniti sirikna engklak-engklakan ngadenge beja Usman maot. Atuh puguh we keur Nyi Noneng tambah nyeri ku dua ku tilu jaba diudagang-dagangkeun yen Usman nyegih kalawan tukang hiwatan awewe. Dina hiji poe harita para mitra. Parang Nyi Noneng ngalantung di buruan imahna torojo saurang lalaki ngora keneh. Ngahajarek nganyang si horeng urut sobatna Usman nu katelah inang. Geus aya kana tauna kakara tepung deui. Hapunten para mitra. Nyeuneuh damang cek Inang bari ngajanteng. Har geuning Kang Inang. Alhamdulillah waktos ieu Kang ka mana wae atuh menitos laminaker teu tinggal katinggal-tinggal. Cek Nyi Noneng siga nu reuwas da puguh keur nongongan aya nu nanya tukangeunana. Alah, manawi ente teh tabih Kang teh Nyai. Ngarun bubuara di Raja Polah nanging ayeuna ka dieu teh ngadampal kana paribasa kebo mulih pakandangan. Geus saminggu Akang di dieu teh. Mangga atuh linggih Kang. Cek Nyi Noneng bari unggah dituturkeun ku Inang. Gek biuk pahareup-hareup heuleut 2-3 menit mah pok Nyi Noneng nyarita deui semun ulu mengis kalawan sirahna melengu. Kieu nasib abdi mah Kang teu ku hanteu manapun anak anu cika ngantunkeun. Teu acan matang puluh tos geletuk pun lanceuk nyata bapana budak. Alah, nu mawi Akang teh menguping tadi aya wartosna Usman ngantunkeun. Nah, atuh Nyai teu ngawartosan pisan ka Akang. Pamaya wartosna pira ku Akang teu ka dieu. Disangki ku abdi mah Akang teh teu aya di dieu, terang-terang aya di dieu mah piraku abdi teu ngajurungan barudak ngawartosan Akang. Duh nya eta atuh Nyai lah. Ai ku tebih teh sakieuna we dina aya naon-naon teh teu terang ti anggana. Eta teu damang naon cenah Nyai? Cek Inang neuteup kana beungeut Nyi Noneng nu keur ngalima. Anu mawi henteu udur teu naon Kang, nu sakabitna mah pun lanceuk teh ngejat aya kana satauna langkung. Ari dina hiji waktos karesan abdi nuju monok aya nu ngawartosan. Perkawis pun lanceuk ngantunkeun. Atuh kantenan we abdi teh ngaraos jenghok barang dilayad ka rumah sakit si horeng aya nu mahala. Dugi kararai sareng tonggongna caracad. Tembal Nyi Noneng tuluy nyegruk ceurik atuh sakedapan mah Inang ngahuleng. Kabejaan kitu ti Nyi Noneng teh geus teg we timburu Inang mah pasti. Usman cilakana teh waktu keur ganti wujud jadi bagong, jelas nama keur nyegih.
lantaran nyaho Usman boga kelakuan kitu lintang ti manehna da puguh waktu ini ka Gunung Padang teh nyaeta kaguasan Cange jeung Inang ngan harita Inang teu kajadian lantaran henteu kuat ku gogoda matak pikasieun jeung pikagilaeun desa kumaha lila pok Inang ngomong deui setengah ngupahan ka Nyi Noneng duh nasa atuh Nyai jalmina anu teu tega anu tega nganiaya Usman teh dugi ka kitu teh buka saha atuh da Kang jalaran saurang ge anu salemur mah teu aya anu angangken tema Nyi Noneng bari nyusutan Cipanon ku tungtung kabaya nanging sakituna deui Nyai wios ulah diangwemutan bae mana kitu ge Usman parantos dugi ka titis tulisna Ponok Yuswa ku jalan-jalanna kitu sanos urang ge pan teu acan kantenan dupi murang kali kamarana Nyai meni asa simpe geuninganan cek Usman satuluyna nanyakeun anakna Nyi Noneng numawi ti kawit pun lancet teu aya ge ti rorompok teras we di ditu sareng eyangna di pasir di dieu mah anu bungsu duh atuh Nyai sareng saha di dieu kawitna mah tiluan sareng rencang namung kalersan terus dua sasi ayeuna parantos muli deui kalemurna ongkohan ku abdi parantos deunga teu kagaji jaran bujeng-bujeng kangge ngagaji rencang kangge abdina dage sareng pun anak anu bungsu ngandalkeun icalan barang we nu aya Kang komo ayeuna bapana budak parantos teu aya cek paripawas abdi terpotong rancatan samalisa kawit nama aya emutan hoyong ka kota milarian Padamelan jalaran di dieu ge teu aya nu mangkayakeun mana biaya sakola pun anak tiluan ari katami-tami pun bapa sareng pun biang ngadon ngabenduan ka abdi wereh ngadang wartos di piluaran perkawis pun lanceuk janten tungtung nama Kang abdi teh teu gaduh salindunganeun Kang tos kantenan deungeun-deungeun nu janten sepuh ge kitu waktos pun anak nu pangageungna maot oge teu araya ka dieu tos kantenan ari waktos pun lanceuk mah cek Nyi Noneng hatena tambahna langsa berbae Cipanon ngalemereh deui atuh Inang ngarasa watir ku ngadenge omongan kitu ti Nyi Noneng dupi ayeuna tos nyangu Nyai Inang netep semudeudeuh nu mawi teu acan nembe tadi ge ngahaneutkeun sangu anu kamari jawab Nyi Noneng sajelasna ku siwel Inang ngodok pesak sarta ngaluarkeun duit gedena 5.000 perak ya Nyai beulikeun ka ditu kana beas jeung rencangna wayahna lah lain akang teh hayang masih anu agengnya cek Inang ngasongkeun duit ka Nyi Noneng tukang ngarepotkeun teuing nganggo maparin artos sagala cek Nyi Noneng ngarasa bungah campur jeung sedih teu ngarepotkeun Nyai da akang marido sok aya galeukeun kana beas ka ditu mumpung siang keneh hawatos ka barudak temal Inang nuna duit dina meja hareupeun Nyi Noneng nuhun atuh Kang ditampi ku abdi cek Nyi Noneng bari ngarawatan duit pamere Inang sabangsuna Nyai sok ka ditu geura agaleukeun ayeuna bilih ka bujang burit hawatos ka murang kali bilih ka bujang lapar kumaha atuh dikantunkeun ku abdi geun bae akang udah moal ka mana-mana naon teh ka dieu teh ngahajang ngalayat we ka Nyai jeung ka barudak punten dikantun heula atuh ku abdi Kang mangga Nyai temal Inang leos Nyi Noneng kaluar bari ngais budak nu keur ngaletak ulin di buruan ari Inang harita ngadon ngagerendeng jero dadana bari panon ngareretan ka lawang kamar kumaha daekeun kitu Nyi Noneng lamun dikawin ku aing hitung-hitung ganti eus parida we bongan aya bejana dikawin ku si Usman hadena si Usman kaburu pae lamun seug aya keneh maka bari tepung jeung aing piraku manehna teu jengker samode nu sejen dicekekan ku Nyi Mimi anu ku aing dijieun alat disihir lamun Nyi Noneng teu daekeun mah rek nitah Nyi Mimi we sina korban tapi asa piraku Nyi Noneng make teu daekeun ka aing komo kieu ujug-ujug masket kakar diberi duit 5.000 padahal aing kitu sotenan setengah mikat ka manehna kitu beletis batin Inang make aya maksud rek ngawi Nyi Noneng sagala kalawan manehna ngaku boga itikad hianat nyihir Nyi Mimi nepi ka kiwari geus hampir 10 bulan kubah Darmin diteteangan weleh teu kapanggih malah eueuh raratanana pisan si horeng diampihan ku Inang nu can kapanggih di mana Inang nu sabenerna matu para mitra jalmi tukang sihir anu nyihir teh termasuk jalmi anu memang dibenon ku Allah kitu teu dipikaresep jalmi model kieu teh para wargi sadaya kenging bebenon ti Allah janten jalmi tukang sihir termasuk ya nah jadi si horeng nu janten tukang lantarna teh Inang para wargi sadaya teu nanten teu nuju-nuju ka dieu nya urang teh nya ai sugan teh Inang teh jelema bener we kitu babaturan Usman teh kitu nu mawi aya paripaos laut jelo raut ada jerona laut bisa diteuleman cenah kitu aya hate jelema sok sanajan deet teu bisa kakobet di dieu model Inang disangki mah jelema bener we kitu
si horeng nunyeuna ieu kalakuan atanapi nu ngadamel kasang tukang teh inang nu ngadamel ieu permasalahan teh inang si horeng make jeung nyihir nyimimi sagala sedang jalmi tukang sihir teh kitu para mitra aya keterangan oge nyaeta pang dibenon ku Allah jadi kainging bebenon teu dipikaresep lah kitu mangga urang teras kitu. Kitu para mitra geletis batin inang maka aya maksud rek ngawini noneng sagala kalawan manehna ngaku boga itikad hianat nyihir nyimimi nepi kaki warigeus hampir 10 bulan. Kubah Darmin di teteangan ge waleh teu kapanggih malah eueuh raratanana pisan. Si horeng diampihan ku inang nu can kapanggih di mana inang sabenerna matuh. Nu teu kungsi setengah jam nyi noneng geus balik deui tas balanya meuli beas jeung samaleun ti warung. Kang punten meniti acan dipasihan cai ku abdinya cek nyi noneng budina meuni marah mah sawios nyai lah da sanes tamu atuh akang mah ke kang dikantun heula sakedapnya mangga nyai ulah raos kaganggu ku akang tenang we kadinya lah tembal inang koloyong nyi noneng ka tukang bari mawa balanjaan ari budakna mah harita geus ulin di buruan meuni anteng naker gur nyi noneng ngahurungkeun seuneu naheur cai kana panci rek nyuguhan inang. Ukur setengah jam oge henteu nyi noneng mang ninyuhkeun cai kopi kalawan dibawa ka jero di bakian. Wios atuh kumahanya Kang meuni akang dianggurkeun pisan. Ih nyai mah sok ngarepotkeun geuning. Ku abdi dikantun-kantunkeun nya teu sawios-wios Kang. Henteu lah henteu. Nya jigana tepi akang nu ngarepotkeun ye. Teu ngarepotkeun Kang cai-cai atuh pepeurieun leueut nu sanesna mah teu aya. Mangkaning nemean pisan akang ka dieu cek nyi noneng bari nuna gelas nu dieusi ku cai kopi mending ngebul keneh gek harita nyi noneng diuk pahareup-hareup jeung inang meunang sawatara menit antara inang jeung nyi noneng eueuh nu ngaromong nyi noneng melenguk teu kecet-kecet ari inang sajeroning keur tungkul teh juru panon mah ngareretan siga nu nyidik-nyidik kana rupa nyi noneng asa beuki tegep henteu samodel ka tukang-tukang beungeutna pinuh ku kokolotin. Para mitra sadaya teulila inang kakara cumarita deui. Dupi Usman daya mulih-mulih teh lami nyai. Kantenan mah lami makang kirang langkung sataun da disangki mah moal tepang deui bireh kapungkur tos aya wartosna pun lanceuk ngantunkeun. Nang buktosna mah ngantunkeun teh neme ayeuna-ayeuna ya nuhun Yuswa teh bongkena teu tiasa diukur ku urang nyai. Teu sangki Usman bade ponok Yuswa mung dia we akang teh ras kumurang kali mangkaning aralit keneh jabi aya keneh nu sarakola kumaha ngurus biayana murang kali tah cek inang siga nu mangkarunyakeun ka anakna nyi noneng nu mawi Kang nu dianggo emutan ku abdi teh siang sareng wengi perkawis ka peryogian sari dinten we sareng biaya sarakola murang kali nu mawi duka iraha-iraha mah bade nyobian ka kota maksad bade milarian Padamelan sawios janten pembantu rumah tangga ge utamina janten babu janten supados aya we kangge ngurus barudak danganelkeun ti eyang nama hawatos sedang eyang na barudak parantos sepuh jabi teu gaduh pakasaban ari ku kitu mah abdi ngarasa kedik-sedikeun piraku dugi kasampore teuing ari bade teras-terasan ngicalan paparabotan asa piraku deui Kang sareng isin we kudu sanes gaduh parabot anu sakikieuna teh kedah sae pisan mah cek nyi noneng lumengis ngebrehkeun kasedih hate. Ari sanggem akang mah tong ngadaman sagalanya jalaran saha nu bade ngurus burang kalih nu alit ieu piraku ari kedah sadayana onaman mah dititipkeun ka eyangna atuh meureun repoteun temenan eyangna cek inang siga nu ngahalangan sangka nyi noneng teu ngejat kanu jauh sawios pun anak nu alit mah bade dibantun we Kang jalaran nu sanes oge ngadamel janten pembantu rumah tangga tanapi janten babu sok aya nu nyanak murang kali dari kantunkeun di eyangna mah abdi na ge teu tega jalaran alit keneh Yuswana nembe 2 tahun kirang ari lanceukna kitu teu melang teuing jalaran tos arageung tos tiasa ngurus nyalira janten nyai bade maksa wae kitu milarian Padamelan ka kota tanya inang bari neuteup kana beungeut nyi noneng rupina bade maksakeun wae Kang jalaran di dieu ge bade ngandalkeun saha ka peryogian sadi dinten eta nya iraha maksud ka kota teh duka tukang kewe di mana tos gaduh kange ongkosna nya pemik nyai keukeuh teuing mah bade milarian Padamelan ka kota Bandung pageto jeung akang atuh jangan akang ngarek ka Bandung deui sanes tos ngalih ka dieu Kang teh cek nyi noneng tangga sarta malas neuteup kana beungeut inang leres tos ngalih teh mah mung usaha mah tetep di kota ka dieu mah nya kitu teh we sakadar ngalayat jeung ngintunan kebun biang pemi nyai leres-leres parantos gilig bade milarian Padamelan pageto ku akang disampeur ka dieu ari kitu mah jeung akang ka Bandungna moal malang-mang mulung-mung teuing sareng dina teu acan kenging Padamelan age aya Kang yang ngarereb
cobi upaminyai nyarira sakinten sumping na ka Bandung teras anu mang damelkeun kumaha upami teu aya tecan keing pidameleun bade di mana nyai ngararep komo kitu nyai teu boga jugjugeun cek Inang nyaritaan. Memangnya lamun dipikir kana kitu nama reka saha nu baris dijugjug ku Nyi Noneng lantaran teu boga jugjugeun pisan bari neangan pagawean di kota teh sanajan jadi pembantu rumah tangga ge moal ujug-ujug aya nu ngawagawekeun nya nuhun upami akang bade ka Bandung deui mah eta bade wayah kumaha miosna nya urang nyonten-nyonten belah jarana enjing-enjing mah teu nepi pasisiang rupina moal tiasa jaran akang teh bade aya kaperiugian heula naing kumaha ye jualna akang we upami tos reng sae kaperiugian akang siang keneh tangtos siang-siang oge ka dieu nya muhun bade ngantos sumpingna akang mah abdi mah cimaah atuh dileueut kang bilih kabujeng tiis aya mangga nyai mangga atuh ditampi temal Inang nginum cai kopi sok gelasna dituna geus kitu Inang ngarokok mending ngalepus bangun anu ngeunah naker keur ting jarentul kitu gero ti luar sada sora lalaki nyebutkeun punten atuh kojeng Kang Nyi Noneng ngalengkah rek nempo anu punten barang berai pantu dibuka si horeng Bah Darmin bapana Nyi Mimi ih geuning emang moho nyai kumaha damang nyai alhamdulillah mang samulihna pangesto ari lahir mah nyai jawab Bah Darmin bari patarema dampaleungeun jeung Nyi Noneng mangalingih atuh mang cek Nyi Noneng nitah ungah ka Bah Darmin atuh bus Bah Darmin ka jero nyampak aya Inang ih geuning aya tamu leres Pak temal Inang bari mesem gek Bah Darmin diuk kalawan tumanya ka Inang dupi ujang nu di mana ieu teh Bah Darmin neuteup kana beungeut Inang sedeng nu nemalan Nyi Noneng eta ti girang mang minangka sobatna pun lanceuk utan rejang Ajang Usman aduh di ngajang Usman ngantunkeun nu mawi terang eta mewe abdi mah ti Nyi Noneng biraha nuju aya di Bandung abdi teh upami teu ka dieu merupina moal terang abdi teh namanya kawartosan nyata ku ieu ku Nyi Noneng cenah abdi mending ajengok atuh panginten atuh ari teu aya di dieu mah kantenan we upami karasan abdi aya di rompok mah piraku lugi ka teu ka dieu abdi oge da sobat atuh sareng Usman teh aya nyai muhun eta mah kitu we nya akang bade permios ieu teh ngalan teuing atuh Kang cek Nyi Noneng rek ngaleos mahiran cai heula keur Bah Darmin ngalieuk deui pok Bah Darmin nyambungan mun ujang bade teras ka mana atuh mending ngalan teuing geuning sanes urang ngobrol di dieu lah jeung mang geura mawi aya kapriugian Pak punten sanes kirang upami sawangsulna ujang nyai mah atuh permios mangga Kang tema Nyi Noneng bari nuturkeun saseret lawang leos Inang indit rek balik deui ka imahna bus Nyi Noneng ka jero deui sarta diuk ning hareupan Bah Darmin mulih di mana mang udar-idar we nyai hitung-hitung ngabang berangkeun hade ulah nguluwu teuing di imah teh aya muhun mang kumaha perkawis Nyi Mimi teh aya batak mun dipeleng we udah ratanana pisan puguh ge kamana atuh Nyi Mimi teh nya mun ditaya bartos-bartosna acan duh ka atuh nyai mangge ngaros bingung kudu kemana maluruhna sade saya ampil ka unggal lembur ditatanyakeun ngan waleh we nu nyarahun geuninganan tembal Bah Darmin semua nu ngageuri eta nalika mang angkat ka Aki Sarmasik kumaha penerangan ti anjeunna nyai ceuk Aki Sarmasik mah tetep aya keneh di wewengkon urang cenah malah anu ngarawatan ku hiji lalaki ngan duka saha nu ngarawatanana ngan mang teh panasaran tacan dipilarian ka kota bisi anjeunna naon teh bisi manehna aya nu mawa ka kota atawa naon teh ngadon ieu digawe di kota jalara ti jalaran baheula oge kungsi ieu nyarita ka mang perkara hayang digawe di kota cenah Nyi Mimi teh cek Bah Darmin atuh harita para wargi sadaya barang ngadenge katerangan ti Bah Darmin perkara Nyi Mimi cenah ka Bandung Nyi Noneng tuluy nyarita tamuhun cobian atuh pilari ka kota mang bilih leres anjeun angkat ka kota Bandung da abdi ge manawi pareng bade ka Bandung baruk nyai rek ka Bandung aya naon nyai tanya Bah Darmin bari neuteup beungeut Nyi Noneng maksana bade milarian pada melahan memang jalanan bade ngandalkeun saha kaperyogian sadi dinten sareng biaya murang kali sakola ih ari nu tunggu di dieu saha atuh nyai pemain nu nyewa mah sawios bade disewakeun we mung etang-etang nitipkeun paparabotan abdi mah jeung saha ti dieu nyai sareng Kang Inang nu nembe ti dieu teh mang kaleresan anjeunna ge saurna bade ka Bandung jadi bade ngadamel jeung anjeunna henteu mang anjeunna mung sakadar bade nyarengan we kaleresan anjeunna bade ka Bandung abdi mah etang-etang nurut ludeung di jalan ai ngadamal kana naon yang di Bandung teh duka tumang kana naon we manawi aya nu peryogi padamelan nya nuhun we upami nyai kaleresan ka Bandung mah manawi ditu tepang sareng pun anak umi
kalausan tepang wartosan we mang aku suratnya. Insyaallah mang manabi diparengkeun abdi patepang sareng Nyi Mimi. Kemang dikantun heula sakedapnya. Cek Nyi Noneng bari ngorejat nangtung. Bade angget ka mana Nyai? Bade ngadamel euteun we sareng mang piraku dianggurkeun bae. Sawios Nyai tong ngadamel euteun sagala da moal alami sareng tos sonten geuning ieu teh. Tembal Bah Darmin ngorejat nangtung. Harengke atuh mang urang ngadamel heula cai. Wios Nyai ka dieu sote ngalaya je mang atuh Nyai permios. Mangga mang. Tembal Nyi Noneng. Sanggeus Bah Darmin ngaleos reket pan pahareup ditutupkeun. Terus kebat ka dapur rek nyamper. Sapoe dua poe inang geus janji rek nyamper teh eueuh we datang-datang. Tapi ka Nyi Noneng boga rasa dibobodo. Tapi ka poe isukna deui eueuh sas eueuh wae. Kunaon Kang Inang teh ongko geus janji rek nyamper ka dieu tapi geus 3 poe eueuh bae. Piraku ngabobodo mah ka aing. Bodosa tadi nama geus bunga aya batur keung di jalan. Na aya halangan kitu. Lamun poe isuk eueuh bae maka jeun rek maksakeun bae ngindit sorangan kadua jeung budak. Da moal hade aing teu barang dahar mah. Kitu mah aing boga pagawean di kota aya nu keur ngiriman budak. Budak mah dititipkeun we di ninina. Kadar di Bandung eueuh jug-jugeunkeun bae kumaha engke we piraku. Jelema di kota eueuh nu karunyangeun mah ka diri aing. Kitu cek geletisna batin Nyi Noneng nu harita keur ngadaweung dina teras. Bari ngarep-ngarep inang geus 3 poe. Ayeuna eueuh wae datang meni asa nyeri beuheung sosongeteun. Koloyong Nyi Noneng ka jero deui gek diuk di tengah imah. Bari teu waleh rumahuh pinuh ku kaseungah hate mikiran hirup. Beuki lila asa beuki honcewang. Nu kacida matak bingung nama perkara ngurus barudak. Teu lila korejat Nyi Noneng nangtung tuluy ngojengkang mukakeun panto lantaran kadenge anakna nu bungsu ngagegedor panto bari ngagegero. Aya naon euis? Itu anak macian coklat ida moyong gitu temasihan kalau kan ngiwit ka ida mama macil coklatnya nu ageng ida oyong coklat cenah capit cek ida bari ngajanggilak sigarek ceuri atuh puguh hate Nyi Noneng ngahelas ngadenge pamenta nu jadi anak kitu lantaran teu boga duit pangaji saperak-perak acan ki ari mamah tos gaduh artosnya meser coklat nu agengnya ayeuna mah yuk urang mami yuk da geulis ani mama da oyong coklat ini mam heula nya yuk geura yuk sareng beuleum pedat anu tadi alim jeung pertama jeung kabeuleuyaan juga tadi da moyong caleng daging ayam ke urang mah seureulah daging ayamna nya sok ayeuna mah mam heula nu ieu kumaha itu aya ayam di buluan ulah aya batur kumaha mun diseuseulان kudu gaduhna cek Nyi Noneng bari nungtun anakna dibawa ka jero sedeng hate manghalas aya pamenta tinu jadi anak teu bisa kacumponan. Gebrug panto ditutupkeun tuluy ngoloyong ka dapur rek ngabebenyokeun budak kudahareun nu aya di imah. Barang Nyi Noneng nyokot piring kadenge sora nu kaketrok kana panto. Geus tegwesang ka Nyi Noneng mah ka inang rek nyamper ka Bandung teh. Sok piring dituna deui dina pago nyelang heula nyirili ka jero rek namona nu kaketrok. Nu kana panto teh. Barang brai teh teu salah tina taksiran nya we inang harita nyamperkeun. Nyai da mang ceuk Nyi Inang bari ngajanteng lawang hareupeun lawang. Tangis tokang mangalingi tema Nyi Noneng budina marah mae bari mundur bus inang ka jero bari ngajingjing kantong plastik nu pinuh ku babawaan diantos-antos di kamari keneh disangki mah moal ka dieu deui. Nyai mau ulah benu sanes ka ngabobodo ieu atuh nepi nyiksa ka Nyai mah ieu samulihan ti dieu teh mangkukna nyampak kun biang nuju di riung-riung we ku tetanggi kutan dupi kitu aya naon Kang? Nyi Noneng rada molohok semu kaget. Biasa karaos puyeng ongko hantos sepuh ongko atuh akang teh ngaraos gamreung we mutan teh bari ngajurungan ka dieu teh nu ningaeun dupi ayeuna kumaha parantos damang ari puyeng nama tos sae mung kantun sampean rada bareuh ari katamih-tamih bade dikantunkeun teh alim dikantunkeun kumaha tuh perkawis ka Bandung moal cios pangitanyakan cek Nyi Noneng tungkul siga nu haneueul sok sieun inang henteu jadi ngajak ka Bandung. Para mitra sadaya harita sakumaha nu kauninga Nyi Noneng luk tungkul siga nu haneueul sok sieun inang teu jadi ngajak ka Bandung aya perkawis ka Bandung mah tangtos cios Nyai mung waktosna teh can tiasa ditangtoskeun irah-irahna engke di manapun biang parantos sae deui temal inang bari neuteup ka Nyi Noneng nu keur tungkul semua alum boro tadi nama tos bingah Kang jaran abdi teh hawatos ka barudak mangkaning nu pangais bungsu tos jauh deui ka dieu nyuhunkeun kangge bayaran sakola tos 3 sasi ayeuna teh acan dibayar mali itu ge nu bungsu na teh ngarenghi koyong coklat wireh na aya rencangan amengna ngameng-ngameng coklat
malih munut cenal capit sagala Kang cek Nyi Noneng carindak-dak atuh Inang surti kana eusi hate Nyi Noneng nu tangtu ngerikna. Bios Nyai, sanaos da can mios ka Bandung ge ulah diangwalit mana. Piraku akang ge bade tega ngantep ka Nyai sareng kamurang kali. Kangge kaperiwian sadi dinten mah ku akang moal burung dibantos. Tah ieu cenah kali tuh akang gaduh rezeki sakedik tah. Tah ieu atos ieu kamu galeuh asam leun ieu. Cek Inang bari ngasongkeun babawaan jeung duit 5.000 perak. Ini ngerepotkeun pisan Kang sareng barang canak sagala. Henteu teu ngarepotkeun Nyai. Atur lumayan we pabeurieun nu sae mah teu aya. Ka mana tuh murang kali meni murang kali teh nu alit ka mana Nyai? Itu Kang dipengker nembe teh bade dibebenyokeun we ku tuangeun jalaran keukeuh hoyong coklat sareng sendal capit. Cobi sauran cenah ka dieu Nyai, awatos deui. Ke urang sauran heula nya. Kang ditampi heula atuh nya. Mangga Nyai. Temal Inang leos Nyi Noneng ka tukang bari mikik bawa kikiriman ti Inang anu teu lila geus norojo deui bari nungtun budak. Sok salam ieu ka Mamang. Salam sareng Mamang geulis. Cek Inang bari ngasongkeun leungeun sedeng Wida anggur pupurungkutan bari nyekelan kana leungeun Nyi Noneng siga nu sieun ku Inang. Salam heula kapan Ida mah pinter. Cek Nyi Noneng ngolo. Pemida pacian coklat mah bade salam ka Mamang. Cek Wida bari ngajanggilak lucu. Oh, palai coklat euy teh sareng naon deui? Cenah cae. Mangga atuh ge sareng Mamang urang ka warung ayeuna yuk. Cek Inang bari ngorejat nangtung. Wida atoh meuni keprok sagala harita teh para mitra. Malah nyebutkeun cenah bunga rek dipangmeulikeun coklat jeung sendal. Wida meuni teu sirikna ajrag-ajragan bakat ku atoh. Nyai akang bade ka warung heula nya sareng ieu euy. Mangga Kang. Tembal Nyi Noneng. Leos Inang jeung Wida ngaleos nu maksudna marek mangmeulikeun coklat jeung sendal. Ari Nyi Noneng harita sajeroning nyerangkeun dijandu jadi anak ditungtun ku Inang teh. Ngagerendeng jero dadana bari mesem semunu bunga. Aya ku bageur naker Kang Inang dasar geus kitu we kamurahan Gusti Nu Maha Suci. Kamari ieu mere duit 5.000 ayeuna ngirim di gula kopi jeung ieu. Jeung kue samalah make jeung mere duit sagala 5.000. Geus kitu we milik barudak meureun. Najan bapana eueuh ge teu burung aya nu manyaaheun. Tapi ayeuna ge ketang Kang Inang bageur sote. Dan ka tukang-tukang mah berorah daek barang bere. Ngelol ge jarang peda eta meureun ayeuna mah bapana barudak geus eueuh. Karunyaeun malah kitu oge. Cek gerentos sebatin Nyi Noneng bari ka jero deui rek nyician cai keur Inang. Heuleut setengah jam sanggeus Nyi Noneng nuna cai kopi dina meja, gurutak anakna datang diiringkeun ku Inang. Mamang Ida ngadu coklat agung cenah cendal cae. Cek Wida nemong-nemong coklat jeung sendal nu geus dipake. Nuhun atuh ka Mamang, nuhun kitu ka Mamang. Atuh tadi ge nya Mamangnya. Nuhun atos. Timpen hiji Kang Ongke lah dicepkeun sadaya Kang Idanya. Para mitra sadaya nya puguh atunya ka ditu jig simpen ku Ida. Ida nu nyimpen nyalira mung ku bade. Deregdag Wida ka tukang gek Nyi Noneng diuk pahareup-hareup jeung Inang. Pok Nyi Noneng nyarita deui. Kang mangga atuh dileueut. Mangga Nyai kae kesina ti sila. Tembal Inang jep jerempe deui siga nu eueuh piomongeun. Sedang batin Inang moal teu galecok lantaran gawena ngareretan wae ka Nyi Noneng. Nu keur tungkul teu kungsi 10 menit Inang kakara nyarita deui bari nutupkeun panto nu muka katebaku angin. Janten kumaha atuh maksad Nyai? Maksad abdi teh bade ka Bandung teh Kang. Nah bade cios wae akang ka Bandung sareng abdi. Ieu puguh akang teh nanyakeun kitu. Jadi maksud akang teh nya kitu nanyakeun ka Nyai, maksud teh ayeuna Nyai geus teu heula nanyakeun ka akang. Ari ka hoyong mah cios Kang jaran di dieu ge bade naon kurung ka kringkuk sareng bade nganelkeun saha ka peryogian barudak. Nu mawi ti kamari ge abdi mah ngantos-ngantos akang. Malih eta emutan abdi teh upami akang dinten ieu dugi ka dinten enjing teu aya bae sawios abdi bade mios nyalira. Kadua sareng pun anak nu alit. Tema Nyi Noneng memang geus gilig pikir hayang nyiarep pagawean di kota Bandung lantaran ngingetkeun eueuh nu makayakeun. Waktosna kabujeng Saeb.